Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Ridwan Maulana ti kelas 10 IPS 5. Abdi bade ngadugikeun dongeng anu judulna Gagak Hayang Kapuji. Di hiji poe aya gagak maling dengdeng ti pamoean. Keleber hiber bari ngahem-hem dengdeng tea. Kana tangkal dadap hisi sisi lembur. Kabenaran harita katangeun ku anjing nu kacida ka bitaeunana da puguh eta kabeukina. Kusabab kitu ku anjing disampeurkeun, tapi saenggeus anjing aya di handapeun boro-boro ditanya. Teu direret-reret acan, anjing mikir piakaleun supaya dengdeng tea kapimili ku manehna. Saenggeus manggih anjing ngomong, "Leuh, aya manuk alus-alus teuing, pamatukna panjang, bulu hideung, tapi meni lemes kitu, manuk naon nya ngaranna?" Kawasa mah moal aya tandingna, dibandingkeun jeung cendrawasih ge moal eleh. Mimitina mah omongan anjing teh teu didenge, tapi saenggeus aya omongan moal eleh ku cendrawasih, gagak atuheun pisan. Manehna kungsi beja yen cendrawasih teh manuk panghadena, tapi ceuk anjing manehna moal eleh. Kitu nu matak manehna ngarasa ngeunah ku pamuji anjing. Malah ceuk pikirna deui asa hayang ngabagi dengdeng jeung anjing. Ngan kusabab hese meulahna kahayang teu kalaksanakeun. Anjing nempo beungeut gagak marah may saenggeus dipuji ku manehna. Ceuk pikirna pasti usahana hasil. Ceuk pikirna deui naon hesena muji-muji keur ngahontal kahayangna. Kusabab kitu pok deui anjing. Ceuk anjing teh, lamun daekeun mah hayang nyobat jeung manuk nu sakitu lucuna, ngan rumasa sorangan mah saton hina. Saumur-umur kudu ngadanguna sare digolodog. Rajen manggih hakaneun oge pasesaan. Tapi najan teu bisa nyobat oge jeung manuk lucu, atuh ngadenge-ngadenge sorana meureun moal panasaran teuing. Barang ngadenge pamuji anjing anu sakitu ngeunahna, gagak poho keur ngahem-hem dengdeng. Ngan ngong we disada, "Gagak, gagak," cenah. Atuh bari eungap pamatukna, barang pluk we dengdeng teh murag. Anjing gancang nyantok dengdeng nu murag, tea tuluy dihakan nu bala. Gagak nu hanjakaleun mah teu ditolih. Sabaraha jongjonan gagak teh cindekul we dina brahan bari ngarasakeun teu ngeunahna ku kalakuan anjing. Manehna karek ngartieun anjing muji bebeakan teh hayang dengdeng nu keur diheumheum ku manehna. Ti dinya mah geleber gagak teh hiber kana tangkal kai rek neangan hileud keur ganti dengdeng nu disanto ku anjing. Ngan sakitu dongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.